Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar. Salam semangat, salam sehat, semangat belajar mandiri. Berjumpa kembali bersama saya Pak Rian. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu pelajaran muatan lokal bahasa Sunda, yakni tingkesan bahasa Sunda. Siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar, ayo urang sami-sami sasarengan ngabahas salah sawios pengajaran kalima nyaeta wirausaha. Dina bahasan ieu, dina pengajaran anu kalima ieu, urang bakal medar salah sawios hal mengenai kewirausahaan. Di antawisna anu kahiji urang maca heula dina jero hate wacana anu aya di handap ieu. Urang maca anu judulna nyaeta Restoran Sunda. Kiwari rumah makan Sunda dugdeg di mana-mana, ngaran-ngaran nu Nyunda atau istilah Sunda di restoran Sunda, sok ditulis dina plang sangkan nu rek nyimpang apal kana papasakan naon anu disadiakeun atawa dijual di dinya. Aya oge nu nuliskeun papasakan khas cara nu mandiri jeung jadi papasakan kokojo cara pindang. Sangu, timbel, atau sok buntut, masing-masing restoran nemongkeun kabisana dina soal papasakan khas Sunda. Sagala kadaharan nu geus jadi ciri khas masyarakat Sunda dijarieun ka asup nu kawilang langka. Cara sangu tutug oncom, pencok kacang panjang, malah aya nu nyadiakeun piritan lauk sagala. Lian ti nyadiakeun papasakan khas di restoran-restoran nu tangtu malah cara ngawadahanana dina piring ge direka-reka, sangkan geni, sangkan nu datang kataji. Sangu timbel nu asalna bekal ka kebon, ka sawah atau bekal nyanyabaan dibawa ka restoran. Jadi menu khas kumplit. Kitu deui deungeunna. Kusabab tradisi dahar urang Sunda sila dina palupuh atawa di restoran ge dijieun tempat dahar ngampar samak model di imah panggung. Aya oge anu dahar ngampar dina tempat model saung misah di restoran. Cara kieu niru model saung sawah niru patani ngawadang. Pikeun ngahadirkeun kaayaan aslina, rohangan direka-reka sangkan jiga tempat dahar tradisional di Pelemburan. Material nu umum dipake imah cara awi jeung olahanana dun dianyam cara bilik. Diparake pikeun ngawangun restoran atawa papaes rohangan. Kasadar soal awi minangka ciri imah Sunda tradisional. Hampir rata di unggal restoran. Jadi, najan beda-beda rupana, restoran Sunda mah boga ciri nu seragam, nyaeta make awi dina rupa-rupa wandana. Awi dipake keur konstruksi suhunan, tihang, bilik, jeung kursi. Malah, kap lampu ge dijieun tina awi. Hateupna ge lain kenteng tapi daun kirai, tawa injuk nu biasa diparake hateup di kampung adat. Aseupan nu biasa paranti nyangu disulap jadi kap lampu. Nya nu ngaran tiruan kadang-kadang leuwih ti rupa aslina. Tah, restoran Sunda ge sabisa-bisa sok nyarieun balong di pelakan lauk kayaning lauk emas, lele, gurame, jeung nila. Nya kabayang dahar beulem gurame sambara cobek. Sambal jeung lalab kaasup peuteuy. Diuk ngampar, tempatna dina saung. Ditiupan hiliwir angin gunung, di sakurilingeunna sawah ngemploh hejo. Najan kudu mayar rada mahal da restoranana nu batur, komo sawah nama karasa dahar teh ponyo nikmat jeung sugema. Tah eta salah sahiji bacaan anu nyaritakeun kaunggulan urang Sunda. Dijadikeun restoran-restoran anu ngaranna restoran Sunda. Ya. Supaya leuwih apal kana gambaran kaayaan, ayo urang sami-sami jawab ieu pertanyaan. Nu kahiji, naon harti wirausaha dina kahirupan sapopoe? Anu kadua, nyaritakeun usaha naon eusi bacaan restoran Sunda teh? Terus nu katilu kumaha dahar cara tradisi Sunda nurutkeun bacaan di luhur? Naon bae nu bisa dicontoh ku urang dina bacaan? Terus nu kalima, kadaharan Sunda naon bae anu ngasakanana dibungkus ku daun? Urang jawab bebarengan nya.
Anu kahiji, naon harti wirausaha dina kahirupan sapopoe? Dina kahirupan sapopoe, harti tina wirausaha nyaeta migawe usaha sorangan pikeun nyumponan kabutuhan hirup sapopoena. Boh usaha dagang, dagang barang, boh usaha nyadiakeun jasa. Nu kadua, nyaritakeun usaha naon eusi bacaan restoran Sunda teh? Nyaeta nyaritakeun usaha sagala kadaharan nu geus jadi ciri khas masyarakat Sunda. Ya, ku alatan ayana warung-warung makan nya khas Sunda. Nu katilu nu kumaha dahar cara tradisional Sunda nurutkeun bacaan di luhur. Tradisi dahar urang Sunda mah nya sila dina palupu. Terus nu kaopat naon bae nu bisa dicontoh ku urang tina bacaan. Hiwari rumah makan Sunda dugdeg di mana-mana. Masing-masing restoran nemongkeun kabisana dina soal papasakan khas Sunda. Urang salaku pituin Sunda kudu bisa ngigelan zaman ku cara wirausaha. Nu kalima, kadaharan Sunda naon bae anu ngasakana dina bungkus daun sarupaning timbel, dibungkus ku daun pais lauk, buras, nya leupeut, anu karitu pais tahu, lelemper, papais jeung sajabana. Urang neangan harti dina kamus, harti kecap. Urang sami-sami badamikeun jeung babaturan urang bebarengan, mun bisa mah urang ngagunakeun kamus. Aseupan, injuk, pindang, timbel, jeung saung. Cing, aseupan teh naon? Tah, aseupan nyaeta parabot dapur nu mangrupa wadah tina anyaman awi. Wangunna nyungcung lamun ditangkubkeun pikeun barang asakan seupan-seupanan. Aseupan wangunna saperti seseukeut patlot. Nu kadua, injuk. Injuk teh nyaeta serabut puhu palapah kaung nu di ilaharna dipintel dijieun tali atawa tambang. Tali atawa tambang injuk atawa dijadikeun bahan keur hateup. Nu katilu pindang. Ari pindang teh mangrupa hasil olahan lauk ku cara dikulub make uyah. Ngahasilkeun produk lauk anu awet tapi kadar uyahna leutik. Timbel. Nyaeta masakan Sunda anu kasohor di Jawa Kulon jeung Banten. Kadaharan ieu biasana dijieun tina beas bagolo atawa beas beureum campuran. Anu dipasak make bungkus daun cau. Terus nu kalima, saung. Saung teh nyaeta hiji wangunan leutik kawas imah ngan henteu weweg. Gardu ranggon, saung ilahar katempo di sawah atawa kebon dimangpaatkeun pikeun ngaso nungguan sawah, kebon, ingon-ingon, nunda pakakas, gemuk jeung sajabana. Nah, eta nya harti-harti kecap. Urang tuluйkeun kana bahasan anu saterusna ngalarapkeun kecap sawanda. Ari kecap sawanda teh disebut oge sasaruaan kecap. Lamun dina bahasa Indonesia mah persamaan, nya. Ah, persamaan kecap. Dugdeg. Dugdeg teh berarti naon nya, aya atawa bisa oge lamun dugdeg ratug atawa deg-degan, nya. Atawa dugdeg teh eee hadir atawa dibangun di mana wae gitu, dugdeg teh di mana wae, ya. Terus kiwari nyaeta ayeuna, lalab sayur, sugema panuju bangga atau puas, dahar tuang atau neda tradisi kebiasaan kokojo pangalusna nyimpang mampir saragam baju wahangan walungan. Tah eta kecap sawanda teh bisa ku hidep dijieun dina kalimah contohna ieu lalabnya sawanda atau sarwana jeung sayur. Kalimahna di restoran Sunda mah sok disadiakeun sambal jeung lalab. Bisa sok hidep bisa nyieun kecap tina kecap sawanda jieun hiji kalimah. Saterusna urang ngabahas kecap anu asal muasalna tina bahasa Arab. Tah tingali ieu, kecap hadir. Nah, kecap hadir ieu teh nyaeta kecap anu kalimahna tina bahasa Arab. Contoh kalimahna ya, pikeun ngahadirkeun kaayaan aslina rohangan di reka-reka. Kitu nya. Kecap ngahadirkeun ieu asal tina kecap hadir. Kecap hadir teh kecap nu asalna tina bahasa Arab. Aya contoh anu sejenna ye. Kecap lainna tina bahasa Arab. Aya akhir, akhlak, akal, alamat, dakwah, hayat, hilaf, jumaah, jumlah, nya. Jeung sajabana. Rengse.
rupina video pengajaran bahasa Sunda dina danget ieu dicukupkeun dugi ka dieu, insyaallah dina video anu salajengna urang tuluykeun kana materi-materi anu salajengna. Wilujeng tepang deui dina video pengajaran salajengna, hayu rojong channel ieu supaya berkembang tur bermanfaat, tong hilap klik like, bagikeun, komen, jeung subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.